depikeun kagagal dewek bakal ngalakukeun tindakan ku cara ngagunakeun kekuatan sakabeh ilmu anu aya di dewek. Kekuatan di alam nyata kitu deui kekuatan di alam gaib. Rupa-rupa kekuatan ilmu gaib anu salah sahiji di antara natang tu bakal aya nu mampu dipake pikeun ngungkulan atawa ngabinasakeun sinang bule. Jadi lain kudu percaya kana kekuatan jeung kemampuan dewek ragaya. Meungeus cukup sakitu heula we. Ilaing jeung si Manik leuwih hade cicing di tempat panyumputan. Tong adaguan sinang boleh datang. Sora Mbah Balaganjur geus teu kadenge deui. Tiragabaya beunta ngarelet ka Nyi Manik anu jadi muridna tos carita. Urang tong aya di dieu Manik. Urang kudu nyumput tina balik tatangkalan bari bisa merhatikeun kalebah dieu tempat nu dipake leureuh ku urang. Ulah ngadaguan tepikeun kadatangna sinang bule. Eta anu kudu dilakukeun ku urang Mamanik. Nyai Manik kerung can ngartieun sigana mah kana maksud caritaanana Kiragabaya anu jadi guruna. Kerung kurasa panasaran. Nyai Manik terus tumanya. Nah kunaon kitu make kudu nyumput sagarupa Ki Guru? Beut jadi can ngarti Manik mah kana maksud caritaan Ki Guru? Cek dewek ke ilaing montong loba tatanya Manik. Bisi hayang nyaho nu kudu dilakukeun ku dewek jeung ilaing teh. Kulantaran munang parentah dilanceuk dewek Mbah Balaganjur waktu tadi. Waktu tadi dewek ngalakukeun kontak batin jeung Mbah Balaganjur. Anu bakal ngabantu ka urang pikeun menangkeun mustika Tirta Talaga Warna anu aya di jero Cupu Astawarna. Oh. Jadi mun kitu mah Mbah Balaganjur atuh anu bakal ngalakukeun tindakan ka sinang bule. Nah rek ngalakukeun tindakan seperti kumaha kitu Mbah Balaganjur teh? Buat jadi penasaran Manik mah Ki Guru. Ilaing kalakaji terus papanjangan barang tanya teh Manik. Tadi ku dewek geus dicaritakeun montong loba tatanya si laing teh. Kari tinggal turutkeun we caritaan dewek. Engke ge ilaing bakal bisa ningali kana kajadian nu bakal lumangsung di ieu patempatan. Nah bakal aya kajadian naon kitu di ieu patempatan teh Ki Guru? Aya hubungan jeung tindakan nu bakal dilakukeun ku Mbah Balaganjur gitu? Ilaing masih gan hoyang dibawu ku dewek Manik teh. Cek dewek ke montong loba tatanya. Sakali deui ilaing nyarita masih kene tatanya direunkeun saja di murid teh Manik. Goblok sia. Kedah nahaon goblok murid anu teu nurut ka guruna. Beungeus tuturkeun dewek montong loba tatanya heula ulang Bandungan we kajadian bakal lumangsung. Kiragabaya sengkat nangtung. Saterusna lempang ninggalkeun eta patempatan. Geus diancam rek dieureunkeun jadi murid mah Nyi Manik geus teu loba dicarita. Harita terus nuturkeun anu jadi guruna. Sedengkeun nang boleh harita bari mawa tilu dawegan ngarah babarengan nginum cai dawegan harita keur leumpang muru ka tempat nu dipake leureuh teh. Tapi tacan ge tepi ka tempat nu dituju. Harita nang boleh jadi ngaran neglengkahna waktu aya cirim jalma nu ngacuelat
saterusna mancur dina tangtunganana di hareupeunana. Jelat cireng nya gedeg. Cirim anu anyar datang teh Tetela Jagongora dina cangkeng kenca katuhuna nyoren bedog. Keur nang bule mah tangtu we kawilang anyar pinanggih ka eta jalma teh. Sedengkeun pikeun dunya kajawaraan mah geus teu asing deui ka eta Jagongora anu neulah Bang Ujo si sapasang bedog. Si sapasang bedog setan kawilang geus boga ngaran di dunya kajawaraan mah. Bang Ujo sapasang bedog setan netep seukeut ka nang bule. Bari muri-muril kumisna anu baplang simadulang betus carita. Lewe kos barang kamaran ngeunaan ciri-cirina budak lalaki nu ngaran Sinang Bule. Jadi geus moal salah di silaing nang bule dia. Nang bule malas titepan Bang Ujo dina sikapna anu tenang. Harita nang bule terus ngajawab. Mohon leles, abdi nang bule, dupi akang teh saha. Dewek di dunia kajawaran mah geus teu asing deui. Jagongora anu geus boga ngaran. Bisi silaing hayang nyaho ngaran dewek Bang Ujo si sapasang bedog setan. Dewek masih kene penasaran. Cek beja silaing teh incuna sirawing. Bener eta teh, na bule. Mohon leles Kang. Pun aki eta sirawing teh. Nah bade aya kapergian naon kitu akang buat ngahadang abdi sagarupa wau ge henteu abdi teh. Silaing wantong pura-pura bodoh Sinang Bule. Mesa kabeh jago jeung jawara nu makalangan di dunya kajawaraan geus jalahun. Ngeunaan silaing anu geus menangkeun mustika Tirta Talaga Warna. Dibawa ayeuna eta mustika teh ku silaing nang bule? Leles aya di abdi eta mustika teh Kang. Nah kumaha kitu Kang? Dewek ke semua loba basa-basi deui nang bule. Anu matak dewek neriangan silaing teh. Memang dewek rek minta eta mustika nang bule. Kacina kana mah mun silaing hayang selamat, mending keneh bikeun eta mustika ka dewek. Tapi mun teu dibikeun, dewek bakal direbut secara paksa. Kumaha kaharti ku silaing caitan dewek nang bule? Oh, mohon kahartos Kang. Namung punten we abdi teu tiasa masikeun eta mustika. Margi abdi ge peryogi Kang kanggo ngalondongan pun Bapak. Jadi silaing reka bangkang kana caritan dewek wa. Silaing canyaho nang bule. Dewek si Bang Ujo mun geus boga kahayang. Eta kahayang teh kudu bisa laksana jadi kanyataan we. Ayeuna eta mustika moal dibikeun. Ngandung harti silaing rek tetep mempertahankeun eta mustika. Sanajan tepikeun ka kudu binasa. Silaing bener-bener bodoh jeung belaguk nang bule. Jadi keur silaing mah hargaan kena mustika tibatan nyawanya. Laras kitu Kang. Da kumaha tu abdi peryogi kanggo ngalandongan pun Bapak. Selengna deui demi mempertahankeun eta mustika keur abdi mah wantun naruhkeun nyawa lah. Margi eta mustika memang kanggo ngalandongan pun Bapak sur abdi oge Kang. Bang Ujo
sisa pasang bedog setan muralang kanang bule baitus nyarita deui ngandung ancaman. Selain mun gitu mah memang geus teu lebar ku nyawa nang bule. Kalau aku mah oge kalakah milih modar jeung tibatan mikeun mustika mah nya. Mun kitu mah selain memang geus siap narima tinakan ti dewek lu bakal ngarebut mustika secara paksa. Nya telangkung Kang Bangbang we eta mah. Tapi da abdi ge tangtos we kedah ngabela diri atuh Kang. Ali bade aya anu nandasa mah nya abdi cicing wae Aisyah Kang ah. Selain memang kudu ngabela diri nang bule. Oh nya kedah we kitu. Ku dewek malah jadi penasaran sabab dewek menang beja gunaan si laing. Anu majalkeun teh nang bule putus si rawing makalangan. Budak satepak kawas si laing rek makalangan dunya kajawaraan. Kasup budak gelo anu teu gablog polo. Nah Kang jeung bebeakan teuing eta nyarios teh. Sangna deui eta mah nyangakeun we kumaha Kang Bangbang we lah. Mohon dahak abdi atuh Kang bade mah anon teh bade makalangan bade henteu ge janten Kang Bangbang ge teu aya hak ngahalangan ka abdi kitu Kang. Bangbang Ujo si sapasang bedog setan langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Bangbang Ujo ngawangun pasangan baitus nyarita. Buktikan ku si laing kemampuan diri mangsa nangimbangan panajang dewek nang bule. Memang buka karap kabinasakeun si laing dulu. Sabab ku jaga kitu dewek bakal bisa ngapi milik mustika nu dibawa ku si laing. Nya telangkung Kang Bangbang eta mah Kang ah. Anu jelas abdi memang to sakedahna ari ngabela diri mah Kang. Margi abdi ge kedah nyaah ka diri atuh Kang. Orang cadah kurang ajar sia. Budak satepak wani ngalawan ka aing cara sia. Hea! Jurelat Cilung Bangbang Ujo sisa pasang bodog setan maju narajang. Dina ngalakukeun panarajang can ngagunakeun sapasang bedogna. Harita sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakaran, tapi kangaranan panarajang nu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan tang tue teu bisa dianggap enteng. Syauhiu angin sameran panarajang lawan nebak kuat karena badan lawan. Ningali panarajang nu datang harita nang bule teu nyingkahan panarajang lawanna, tapi ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Syok keras. Jari jeug. Bangbang Ujo harita ngacari jaga tukang sedengkeun nang bule saukur ngageser satengah jengkal sukuna ka tukang. Bangbang Ujo sisa pasang bedog setan kancang mancukeun tangtunganana. Bari musirkeun perhatian kanu jilawan harita Bangbang Ujo ngupat tina jero hatena. Haram zadah. Kilo kekuatan tenaga lapisan sidang bule. Anu budak satepak kene geus mampu ngabedung panarajang aing. Kurang ajar ieu. Ajar ieu bae. Bangsa panarajang aing di Bandung kalah ka aing anu ngajaga tukang. Aing jadi bagi penasaran. Asabila ku aing teu mampu modaran budak bau hangsil kene. Modaran wae. Kaya nang bule masih dina karakterna Eyang Buana Putih
sikap jeung caritanana masih kene tetap tenang dina mangsana ngayonan anu jai lawan. Bang Ujo ngabangun di pasangan, manehna masih kene penasaran. Saya ga diri deui pikeun raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh, masih dina kayaan teu ngagunakeun pakaran. Bari ngawangun pasangan harita Bang Ujo nyaita deui. Hei, nang boleh. Tengekan ku silaing nang boleh. Senajan bener silaing teh jula sirawing. Ku dewek mas sirawing. Sirawing keur aing mah eueuh nanaunan. Jadi silaing montong ngarasa agul goblok aki wawalak sirawing. Anu eureun makalangan tidunya kajawaran. Jadi silaing kudu ngarti. Tong boroning silaing na boleh. Aki silaing sirawing mun tarung ngalawanan dewek bakal main jereo. Paget nabuyak ajil. Bakal acong-acongan nyembah sieun di podaran ku aing. Lumatak mun silaing geus modar. Sirawing aki silaing ge ku dewek bakal di podaran. Dicacak ku dewek mah. Dicacak dagingna dibikeun ku dewek. Dibikeun ku dewek eta menang nyacak teh dagingna kaajag leuweung. Kitu teh ka dewek dina waktu ayeuna. Da boleh ningali sikap jeung ngadenge caritaan Bang Ujo anu geus ngahina ka sirawing anu jadi akina. Harita nang boleh jadi kasinggung hatena. Jadi keluar dari karakter aki buana ireng anu jadi guruna. Sikap jeung carita nang boleh robah jadi kasar. Hei goblok, mane montong ngahina jeung nganggap enteng kaki aing anjir. Dibeledik sak aing baru nyaho sia. Sangeunahna sia nya capek teh. Dibebekeun ku aing sia tah sungu teh. Kakarek nyaho sa Bang Kebo. Oh dah maneh mah kawas tebo. Karek panggih langsung hayang nandasa ka aing. Tong anggap enteng ka sirawing aki aing sia. Bang goblok. Talu ngalawanan aing ge maneh cantang tu menang sia. Hasok maju deui sia mun heueuh mah maneh gableg kabagug sia. Bang Ujo. Jadah. Urang ajar sasetan. Silaing jadi kasar kieu. Camplak calutak ka dewek sia. Maneh anu calutak jeung camplak mah sia. Geus wani ngahina ka aing kaki aing sagarupa anjir. Hasok sia teruskeun talungna. Ari heueuh hayang modan aing mah sia Bang Kebo. Si beuki ko. Setan, jangkol ka hedeun. Rasakeun sia. Heyau. Jorela cilung Bang Ujo sisa pasang bedog setan. Maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh dibarengan ku kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang nu leuwih dironjatkeun. Sedengkeun nang boleh henteu ingkah di tempatna. Waktu panarajang lawan datang harita teu disingkahan. Tapi dibendung ku sapasang leungeunna ngajadikeun panarajang lawan anu ngarah kana anggota badan nang boleh jadi rentas di jalan. Geseh waktu sababaraha detik ti sangeusna ngabendung panarajang lawan. Harita panarajang leungeun katuh nang bule mubus nyusup di antara celah lolongkeran kosong lawan. Panarajang nang bule geus teu sempat dibendung jeung disingkahan ku anu jilawan. Sang keberkas. Wah, setan dada aing kemenangan. Bang Ujo sisa pasang bedog setan ngagerok kaget bayi nahan ka nyeri terus ngadeligdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah. Nang bule mancu dina tangtunganana bari musirkeun perhatian ka anu jai lawan.
Bang Ujo anu keur ngadaligdeug harita gancang ngajaga kaseimbangan badana. Daligdeug raneg. Bang Ujo ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug menurut ka tukang terus mancuhkeun deui tangtunganana. Nang bule merhatikeun jilawan betus carita. Ngabacot we maneh mah diheulakeun Bang Kebo. Kawas nu heueuh we anjir. Bakal mampu ngabinasakeun aing. Karek kabeunangan sakali ku palajang aing ge tepikeun ka ngagerodan ka nyeuli. Yah, jagona nahaon kawas kitu patut anjir. Ngaran we legi Bang Ujo. Wah. Sisa pasang pedog setan. Paling ge jago ngelecis anjir bubungetan kieu mah. Ngaku-ngaku geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Mana buktina anjir? Bang Ujo sisa pasang bedog setan jadi penasaran. Harita mesat sapasang bedogna beritus kawangun pasangan. Musirkeun panetep kanu jilawan bae nyarita. Dere ku silaing na bule. Dewek geus mesa sapasang bedog dewek deui sia. Anu bakal digunakeun mangsa neruskeun ieu tarung. Silaing kudu nyaho. Geus loba lawan dewek anu kawalahan mangsa ngayonan ulin bedog dewek sia. Anu matak di dunia kajawaraan dewek menang culukan sapasang pedog setan. Sapasang bedog dewek cadu asup di kala salangkara muncan basuh ku getih lawan. Maneh mah make nyingseuna sagarupa. Mah asup ka aing mah anjir. Kawas ka orok, sia kakara orok mah aing mah nya ge bebenyit keneh. Teu aing mah teu sieun anjir Kejungsun kudu kitu patut. Wah, sok deh kumaha dinya teh? Deleh. Dewek geus mesat sapasang bedog ieu. Anu bakal digunakeun mangsa neruskeun ieu tarung sia. Silaing kudu nyaho. Geus loba sia nu marodar wae. Jeung sieuna lungkul jago koplok sia Keur aing tong boroning ka karek 2 bedog, sanajan satrek eta bedog. Sanajan maneh ngagunakeun 5 bedog keur aing mah moarek sieun ku bedog anjir. Bang Kebo, sia urang ajar. Sakumaha sakeuceung naon teh ngagulap oge bedog teh. Ali teu begu ngagunakeun mah anggar we hartina. Bang Ujo sisa pasang bedog setan muterkeun sapasang bedogna digigireun kenca katuhun badana bari nyaritakan nang bule. Sulaing montong anggap enteng kana ulin bedog dewek nang bule. Sagedeung deui caitan dewek bakal jadi kanyataan sapa sabeuheung teh. Silaing bakal kawalahan ngelawanan ulin bedog dewek mah. Urang ajar sia sila bule. Mangkulo kawas silaing geus moal diberi ampul ku dewek. Eta suan tendukeun ka selak-selak geuleuh kitu. Baina oge saha nu rek ampun ka maneh anjir. Tapikeun ka pejet kawas PPTK eueuh ti dituna aing kudu minta ampun, minta dihampura ka jilawan mah eueuh anjing mah lain turunan, aing mah kudu kumeok memeh dipacok anjir. Dasar jago kolopetong sia. Jago kolopetong kawas maneh ngancam ka aing Aing mah moal sieun ku ancaman Bang Kebo. Diladenan ku aing tepikeun ka mana kahebatan nu di bedog maneh teh sia. Silaing memang nantang hayang gancang modal lang bule. Sok aing bagug mamodalan aing. Untung kaduhung sia mun beheung silaing sapat ngajar lolos sia.
Jurelat cilung Bang Ujo sisa pasang bedog setan harita maju narajang. Sapasang bedog nangarahkan anggota badan lawan. Ningali sapasang atau panarajang lawan datang, harita nang bule langsung ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Jirim na ngajrelat ningkahan panarajang lawan. Jurelat pros. Sabetan sapasang bedog lawan teu keuna kana sasaran sabab cirim nang bule geus ngajolat pindah tempat. Bang Ujo si sapasang bedog setan ngagentak luncat maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Sokhyuk. Sapasang bedog lawan ngarah kana beuheung jeung dada nang bule. Nang boleh ngacolat deui nyingkahan panarajang lawan. Kacepetan gerakanana puguh leuwih punjul teu matak aneh mun panarajangna ngan saukurkeuna ka tempat kosong. Sokhyuk gelat pros. Nang boleh geus aya di tempat kosong. Bang Ujo si sapasang bedog setan neruskeun heula panarajangna. Atuh ngeureunkeun heula panarajangna. Musirkeun perhatian kanu jadi lawan bari ngomong sorangan. Walah, kecepatan gerakan sinang boleh nyata leuwih cepet tibatan parajang aing. Geus 2 kali narajang sebetan sapasang bedog aing. Saukurkeun akan tempat kosong. Waduh. Kecepatan jeung kakuatan panjang aing kudu leuwih dironjatkeun deui mun kaya kieu mah yeuh. Wasabirah aing teu mampu ngungkulan sinang bule. Kalau aku mau ge aing kudu bisa ngerebut anu ngaranna mustika nu dibawa ku manehna. Kumaha ge aing kudu bisa ngabinasakeun sinang bule. Moal peunang mustikana mun teu dipodalan heula sinang bulena. Ningali nuju lawan can sayaga diri pikeun neruskeun tarungna, harita nang bule jadi nyeungseuikeun nuju lawan. Nya cek aing ge naon sabang si beuki kejo. Sapasang bedog maneh teh rek bisa disebut ampuh kumaha di panarajangna teu beunang wae mah anjir. Ja bedog kumaha nu ngagunakeunana anjir, ari teu begung mah ngagunakeunana. Keunana haon ngagubuk bedog sadua-dua. Dasar si Bang Kejo. Bang Ujo si sapasang bedog setan beuki panasaran. Harita bari ngawangun pasangan terus nyalita kanu jai lawan. Lain dewek anu kebagu kagunakeun bedog senang bule lu ajar. Tapi si lain tarungna teu balik sakoplok. Dari si lain teu balik tarungna. Ngan saukur bisa nyingkahan panajang wungkul. Teu mampu malas narajang. Iya talung kitu patut sia teh. Nyai talung mah kumaha aing we Bang Kejo. Rek males narajang, rek henteu, eta mah lain urusan maneh anjir. Geus tong mikiran batur, pikir mah di sorangan kumaha carana sangka dinya teh anu ngabogaan cita-cita hemodan aing kudu laksana. Ieu mah mana ngeplos deui sagoblok. Jeung na deui kumaha kahayang aing we, dek kitu dek kieu oge make jeung mikiran batur. Males narajang jeung henteu mah eta kumaha aing. Maneh motong neangan alasan anu lain-lain sia Bang Kejo. Anu puguh maneh teh sabab parajang teu bisa beunang kana sasaran ngeplos wae. Selain pus kanggap enteng sia. Karena kemampuan dewek lah bule. Rasakeun sia jurus bayangan setan. Hayya! Hayya! Jurelat cilung Bang Ujo si sapasang bedog setan maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Bari ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu meh sapinuhna dibarengan ku kakuatan panarajang leuwih dironjatkeun. Sokhyuk Jurelat
os nang bule ngajolati pundah-pindah tempat. Bang Ujo merhatikan lawan nugis pindah tempat samemeh ngalakukeun panarajang susulan. Harita nang bule nyelang nyokot heula regang garing anu ngagoler dina taneuh anu ukuran nangan segede curug panjangna sajengkal. Ningali nang bule leungeun katuhuna nyekelan regang garing anu saukur panjangna sajengkal. Harita Bang Ujo beuki kahudang amarahna. Da bule naon ari sia goblok. Naon asli teh? Rek naon asli teh? Rek bodor hadapan aing. Mereka guna regang garing dijadikan senjata keur ngalawanan sapasang blok dewek. Walah nganggap enteng si goblok. Si lain geus biakeun akal mun kitu menang bule. Ulang ajar sia nganggap enteng sia. Sapasang bodog dewek rek dilawanan ku regang garing. Si lain jadi kawasan gelo sana bule edan sia teh. Nafsu nih Mane montong neule regang garingna sia Bang buta hejo. Sanajan saukur regang garing ali bagug mah ngagunakeunana bisa dipake senjata. Buktikeun we kumaneh. Eta sapasang bedog maneh bisa motongkeun ieu regang garing moal. Orang jadah jangkar kehet. Budak edan. Urang teruskeun sia darula. Rasakeun sia boleh bodar sia. Jurelat cilung Bang Ujo maju di narajang. Panarajang Bang Ujo jadi beki tambah garang jeung bayangan. Ningali panarajang lawan anu datang, harita nang bule tengah jorelat tingkahan sapasang panarajang lawan. Tapi bari ngagilirkeun badana harita ngagunakeun senjata regang garingna dipake ngabendung nakis sapasang bedog lawan. Sakubuk cuela sertang hiuk tang. Jarig-jeg. Bang Ujo ngajarig-jeg ka tukang balukar sapasang bedogna bantrok jeung senjata regang garing nu digunakeun ku nang bule dina waktu harita. Bang Ujo si sapasang bedog setan mancukeun tangtunganana. Bari ngaturing hapa napasna. Bari musirkeun perhatian ka nuju lawan harita Bang Ujo ngomong dina jero hatena. Jan anjir. Bener-bener di luar dugaan. Sidang bule bisa ngagunakeun regang garing dijadikan senjata. Waduh. Aing sorangan moal mampu ngagunakeun regang garing dijadikeun senjata sabab ngabutuhkeun kakuatan taga lapisan leuwih hebat iwal ti anu boga kamampuan ilmu silat tingkat tinggi anu mampu seperti nu dilakukeun ku Sinang Bule. Aing bener-bener dengar cadas mun kaya kieu mah sugan aing teh Sinang Bule teu boga kakuatan taga lapisan nu saperti kieu. Hebat ieu budak. Talung teh kalah kajai terus ngahulang gering maneh mah Bang Kejo. Mikiran naon sih? Mikiran hutang ka Bang Emok. Montong mah mikiran hakaneun ke talung mah ieu. Kemon geus sidik geus meunang. Aing lagi ngajoprak kakara mikiran hakaneun. Dasar jago belagug maneh mah Bang Kejo. Bangsat setan. Si lain kalaka terus ngacaplok ka mana karab sia. Rasakeun cenah bule. Jorelat cilung. Bang Ujo maju di narajang. Sapasang bedogna jadi siga ngalobaan pangaruh gerakan leuwih cepet tibatan tadi. Tapi kecepatan gerakan nang bule tetap lebih unggul. Temata aneh mun panarajang lawan mangrupa sabetan sapasang bedog kana dada jeung beuteung lawan
jadi rentas di jalan sabab di Bandung ditakis ku senjata regang garing nu digunakeun kunang bule. Syuk hyuk kang samemeh nu jadi lawan ngajarig ka tukang harita nang bule sempat ngasupkeun panarajang leungeun kencana nu ngahantam ka kemplong lawan anu beulah katuhu. Sak hyuk dah kesuh kemplong bulan anjing kemplong anjing bola Bang Ujo ngagarunahan kan jari balik ngadaligdeg menurut katukang sebabar lengkah. Gancang Babang Ujo mancu kentang tunganana bari sumengidahan kan nyeri nang boleh mancu dina tangtunganana bari nyarita. Cek aing ge naon siah Bang Olok Hejo tong anggap enteng peda senjata aing saukur regang garing kabuktian sapasang bedog maneh bisa ditakis malah maneh anu ngajari jaga tukang anjir. Malah bieu mah ka kemplong kabeunangan ku panarjang aing karaos panginten ku sia ha Bang Kejo. Mana rek bisa kumaha modal aing saukur gablek kemampuan kawas kitu patut mah anjir. Anu pugah maneh we anu bakal biakeun akal Bang Kejo. Buki pedah amarahna Bang Ujo. Harita Bang Ujo nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapenuhna kitu deui ilmu pangenteng badana. Bang Ujo ngawangun jurus pamungkasna. Bali muralang kanang bule harita terus cerita. Dewek masih kena bisa maju na tangtungan senang bule. Hartina dewek can bisa direbukan ku si lain. Taruna urang anggeus ke senang bule. Dewek bakal dipastikan si lain atau dewek bakal kasuran jajaten dulu. Siga nama mana nu bakal dijajaten Bang Kejo? Kenapa gua bisa mengatakan demikian? Sabab maneh geus 2 kali kabeunangan ku parajang aing. Bener teu? Wah jadi itu nolak. Dewek kudu jajatan ku si lain lah boleh. Ku dewek bakal dibuktikan si lain kalau bakal modal. Rasakan sia jurus pamungkas ulakan ku dewek. Jurus tigasan senan. Curelat cilung kalayang harita